Kemana tuh itu ya? Kemana we atuh cicing daripada ulang-ulang eueuh digaweun. Ini. Pengajar kau biadab. Anda yang kurang ajar. Anda yang kurang ajar. Diam. Jangan sentuh aku. Maaf, maaf. Bujit. Poe teh pang teh jeung kieu deui nu kieu deui. Ayo nu request lagu euy. Lagu naon? Jagung rebus. Anjing jagung rebus naon atuh lah. Hei, Koream. ketik. Diam kau. Ketik. Daripada ayeuna nguruskeun lagu cuang neangan manuk we ayeuna mah erek. Anak aing keur hayangan pisan manuk toet. Tah. Hah? Loba manuk toet di handap. Bener. Bener aslina keur payu ayeuna teh nu toet teh 300.000 hargana. Erek. Erek pisan. Ya, Ulah betul. dijual dah budak aing hayangan. Ya dijual lamun menangna ku aing mah atuh aing pan meureun ambe haya batian. Jual tuh sorangan jeung ah. Keduaan we bagi dua. Pan cek aing langsung ge. Tuh, nu biasana sok loba manuk toet mah di dieu ye. Tuh sayang loba tuh. Sana jengkolnya. Tuh. Ayah. Ini ya anak itu mah. Nah itu tuh. Sayangnya dari itu tuh. Nah, itu sama gitu. Anjing bagus. Aing kecelakaan mah adek. Boleh tuh. Boleh dong. Bagus. Nih. Bagong itu di kebun sampo. Anjing tinggal sampo itu bagong. Nang batu. Hah? Nang batu. Buru atuh. Ongkosnya. Oh, aing panggalana. Aing. Oh, bener. Bagong mana eta kitu? Hah? Cicing bagong. Tuh mau arah bener aja. Mana wah? Anjing teuing da bagong ieu. Sok atuh des. Lagu Kebuna. Itu delok aing. kowe. Anjing bagong eta keur sampo. Gawat buru. Buru. Bisa teu? Sekali. Geus beunang. Bangkui lah. Lah sieun aya bagong ke disuduk aing. Manuk. Ah keding. Sieun ya. Adek. Karunya anjing di babanting. Ajin teuing bagong ieu, bagong ngaruksa kana kebon batur karunya. Monar dia tuh. Lah bari teuing bagong ieu. Dek. Ajin teuing. Ieu urang lah capek. Minum euy. Mau minum. Oh, wah, cengin di mana tuh? Bagong apa naonnya? Nyobakongnya naon eta teh? Ajin teuing lah. Bak gitu anjir. Modar bu anjing. Ajin teuing. Hah? Ajin teuing bagong ieu modar geunan. Karunya ya anjing aing mah. Bae. Bilanya ku naon ku buat tuh anjing bak gitu. Aja teuing. Ajin teuing bagong ieu. Ajin teuing. Haus aing mah ieu teh yang Mau minum. cing minum atuh umur. Mana duitna? Anjing nyeri euy. Aku naon sia tuh? Aing anu mabet di ditu tuh aduh. Di mana? Di ditu aing keur ngarasampe. Nganapeun lapang. Heuh di kebon. Aduh anjing nyeri aduh. Nah sia keur gawe naon atuh ngarasampe nu sapa nu batur ke eta Tenan mah. sampo batur ket. Aduh depan aing teh jeung ngabeulem. Madog sia ket. Atuh saeutik naon ieu satangkal mah. Iya. Cek aing geuna nu sok budak badog sia teh tamatak sia teh didojak ku Allah teh. Karma eta Karma sia eta ucup. teh. Nu boga nameur eta teh sigana mah. Ya, atuh, Ruben. Masih naon nu nyeri ya? Anu nyeri eta sia. Aduh. Anjing ini baru bisa nak kunaon cup ya cup. Nyeri. Bisa tambahan cik ka ditu cik tambahan. Ayo tambahan cup. Tambahan cik. Siap bang lah. Ah. Cik. Bisi muda nu bukan budak-budak badog teh geura matakna. Oh bon tadi lu babet si ucup. Kudu dinya anjing. Aduh si anjing. Geus kuat aing bagong. Sekarang ku batu anjing 2 kali pakpok. Aduh. Anjing teh masih ucupnya. Lah kajen teuing. Lu aing sih ketempuan. Ulah ibu ka sasaha. Nah ulah ibu anjing pasti ucup nage padog sampo tadi nage. Oh kan bae di doja meureuh Kan eta mah lah. Karma eta. Karma eta mah. Tapi karunya nulis ucup eta bebengkukan kitu eta. Heuh nya. Balik we ah. Ayo. Yuk ya, balik yuk. Hah? Duit. Untung teh kalakan kana duit atuh. Mana yang minum? Beli minuman? Heuh siap balik ya. Aya bener. Aya. Serius? Heuh ya. Duitna aya. Aya. Bener. Aya tuh duit mah. Aya. Ya Pak. Ya. Naon deui? Gandong anjing. Gua. Enak sekali ini kamu hari begini kablekernya. Nah aing dadadae kan nanti ditua aing ngomanggul jalma kieu patut. Kurang ajar kau. Ngareuna pan? Hareuna aingan. Lumayan pan tuh.
bagian aing. Aduh, anjing. Wah, sudah. Biasa wae ngetapunana mun sakaligus kan. Yang minum mah, sok. Sok manur yang naon tah, nginum mah nyokot we. Aku tah. Duh haus nih. Capek euy. Dengan we ributan we mah mah. Kak. Biasa. Sari mes sekalian sat. Nih. Oh, 5 we. Udah kan? 2 bungkus kilo. Super. 2 bungkus. Nanti Hah? Ngamis. Kata sak cerita. naon? Kata kue dah. Ya, kayak kusi adanya. Kue Naon rawa. kali? Heeh. Bener. Aslina. Orang itu katanya. Ade, gue aing tinggalannya. Kemana? Udah cerit cenah dia telepon euy. Atuh kewe heula atuh. Ya sekalian yang bayarnya. Sa, cuma ada sekaliannya. Oh. Ayo mananya? Oke dibayar mas sekalian. Heeh. Kalau kan ditinggalkan aing. Capek. Sal. Sabaraeun sal kabehna jeung Mang Nur tadi. Kenapa dihitung heula? 150 Mang. Hah? 150? Nah jajanan we suku tuku pret. Rokok 3 bungkus, beas 3 kilo tadi teh endog 1 kilo nu amis. Naon di minyak tadi teh Mang? Hah? Minyak endog beas. Rokok deui. Unyu kita main jajan balanja gitu anjing. Atuh aing kitu mah aing kalakah tekor. Pergusa. Sia mah kalakah balanja anjing. Aing mah nitah lagi jajan. Anjing jalaka aing jadi nu katempuhan kunyuk. Ah, sia anjing. Aduh man. Sabaraeun sal? 150. Anjir tuh banyak kabeh duit aing mah. Anjing kunyuk. Awas ya ku aing. Bisa 150-an tah? Heeh, nuhunnya. Kunyuk. Tah pucukna tinggalan. Kemana we salah? Pusing aing. Anjing, terbusa. Si kunyuk. Aing teh padi titah jajan lain kalau ka balanja. Si kunyuk mah ka mumpang-mumpung ku aing titah jajan teh kalau ka balanja sagala. Pergusa duit aing. Mang Nur kurang ajar. Nyo aing teh duit sakitu-kituna aing. Naon deui ieu? Maneh kunaon? Aing ditipu ku Mang Nur. Kita ku aing teh titah ngaetaan jajan cing teh. Ya, tenang kene diuk layak. Diuk kumaha permasalahan kumaha. Aing teh geus ulin jeung Mang Nur. Dengan manuk. Terus Tah geus ka warung. Ka warung terus urang teh ngajajanan Mang Nur kita meuli nyokot cai hungkul aya teh kala ka balanja sagala. Balanja mie, minyak, endog, beas, atuh eta mah lain jajan. Balanja eta mah keperluan imahna. Terus aing teh tekor gerangan duit 150 deh aing. Terus geus kitu. oh nya ulah teuing. Alhamdulillah aya mah ari ka halusan fakir miskin. Kudu kitu kudu berehan. Halus Mang Ade eta teh. Fakir miskin naon? Ngajajanan Mang Nur kala ka balanja sagala. Hah? Ngajajanan Mang Nur kala ka balanja sagala, nah ka fakir miskin kumaha nyalain nyumbangkeun eta mah. Nya yeuh dengerin. Aing ngaran merek nyumbangkeun mah kudu sisa kurang milik kurang mun ayeuna 10% atuh 2%. Bikin kapal miskin mah kabeh atuh beun eueuh jak pribadi. Tah ayeuna leweh parujungna mah. Aing galak kabeuki lieur ieu mah anjing ngejelaskeun ageuna. Pusing aing ngejelaskeun lagi pusing. Ah, wah. Naon sih? Nyawa aing pusing ke cara nama. Aing mending balik we. Waduh balik. Pusing aing kagenan. Kali. Naon deui wae aing Urang teh can pati jelas eta pake miskin urang mana. Aing fakir miskin lain. Fakir miskin naon? Aing ngajajanan Mang Nur. Mang Nur bawa ka balanja sagala. Keur mah duit aing 100 da beak kabeh ku Mang Nur. Oh, udah sah dinya mah. Mang Soleh dibere atuh Mang Soleh mah. Loba bandar nah sia teh apa tuh bandar kapal lu kapal teh kacolongan. Anjing Apa tuh Mang Soleh? Tah, ini masalah wae atuh. Aing capek ieu Aya nginum aing.
Yang minum aing. Balik wae aing pusing aing. Pusing aing. Kade. Anjing si Mariso geus kitu. Udah geus masalah mere udah. Oke kaba ginisin. Kamang soe mah udah bener kapok. Jangan dirasa. Dasar si Mariso. Satu, rajin. Dua, ibadah. Tiga, muliakan orang tua. Empat, tolong. Ente Kang abi mah. Setuju deh. Tak gitu. Anjing kamu. Punten.